Tanya kana hate ari keur urang tolak ukur barokah kumaha. Da bisi barokah cek maneh teh usaha beuki lancar. Bisi tolak ukur barokah teh pamajikan beuki bager. Bisi tolak ukur barokah teh batur nyaraah. Ade. Bisi tolak ukur barokah teh urang nama ngarti. Ade. Asli na tolak ukur barokah mah maneh tamah wawuh jeung Allah. Kajeun batur areueuh, kajeun usaha teu pati hade, kajeun nu sejen-sejen ngajawan. Ziyadah fil khair. Lamun rek diaslikeun kana hakikat nu disebut barokah teh maneh beuki wawuh jeung Allah. Nah, setidaknya urang beuki paham kana ilmu. Sakalipun lancar usaha ge teh ciri barokah bari ngaji mah. Tapi dan teu ngaji ge lancar. Jadi kieu cek para wali mah. Hade tolak ukur anjeun ngukur mulia jeung henteu ulah ku perkara nu bisa rejeung jeung jalma kafir. Kafir lalancar usahana, terus orang ngudag tolak ukur mulia teh ku lancar usaha, kafir ge lancar. Tak ulah ku sarua. Kade ulah ngudag tolak ukur nu sarua jeung jalma kafir. Kafir dipekanya ku batur dareudeuh, urang dipekanya ulah tingali. Urang beuki wawuh teu ka Allah, da kafir mah beuki teu wawuh, eta tolak ukur barokah. Ari urang mah tolak ukurna nu kira cek urang jeung batur bandinganana jiga kitu sarua barokah lah.